Cinta nu sabaraha mah nu timbul saenggeus akad, nu datang saenggeus eta mah cobaan. Omat lain takdir, kudu bisa ngabedakeun. Anjeun moal ujug-ujug bogoh kabaturan gawe, lamun lain sering ngobrol bebarengan tanpa batas. Jol timbul tah bisikan anu dibungkus ku rasa nyaman. Jol aya alesan, da manehna mah leuwih ngarti pisan ka urang. Anjeun resep pisan ka manehna sabab sok curhat. Padahal nu kuduna pamajikan anjeun anu nyaho. Resep teh sabab sok dibanding-bandingkeun. Pamajikan urang mah galak, ari manehna mah lembut. Padahal poho, pamajikan galak teh sabab lieur mikiran kabutuhan jeung ngurus imah. Sok ari eta awewe nu lembut pernah manyeseukeun baju can, pernah nagih duit balanja can, jeung pernah teu ambek-ambekan lamun anjeun keur seureut. Anjeun mah nganempona teh rapihna, bageurna, seungitna, jeung perhatianana. Tapi teu ningali kan pas keur manehna keur ngorok, keur PMS, keur teu boga duit. Coba pamajikan anjeun hade gorengna geus katingali kan ku anjeun, keambek-ambekan, keur kumaha we pokona mah. Tapi kan manehna masih keneh milih anjeun. Jadi ulah bodo, ulah nepikeun ka nukeurkeun berlian anu geus ditiup ku anjeun demi pernak-pernik anu kacerina kinclong tapi di kajauhan. Dan nu salingkuh teh moal dimimitian ti nu ranjang wae, tapi dina chat kan lain muhrim. Dengan saukur temen curhat. Tapi beda kan rasana. Ingat nu dikawin ku anjeun teh manusa lain bidadari. Manehna bisa capek, bisa salah, jeung bisa berubah. Da tugasna lalaki teh lain neangan pasangan nu sempurna, tapi jadi pasangan nu daek berjuang. Jadi lamun poe ieu aya nu katingali nu leuwih pikaresepeun libatan salaki ataupun pamajikan, peureumkeun panon. Lobaan istighfar. Cinta sajati mah lain anu bisa ngajieun hate teh deg-degan, tapi anu bisa ngajieun hate teh tenang. Anu bisa ngajieun hate tenang geus pasti eta teh anu halal.